saha anu bisa ngasupkeun jeung sikina pek-pek kagelong jeung bulu-buluna watakna ieu mun ngagelong rambutan ulah sok jeung buluna jadi we kabesekan. Yeuh dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun aya nu ngahina jeung mitnah aya hirup teh ulah lempeng-lempeng teuing kos jidar cokot Asia gas 3 kilo dagorkeun kana huluna Asia ngadaguan karma mah lila. Lalaki nu resep mabok bakal eureun tina alkoholna, lalaki anu resep ngarokok bakal eureun tina rokokna, tapi lalaki gelo ka awewe jeung tukang bohong moal pernah berubah sanajan manehna paham agama ge. Emang aing mah jelemana tara ngador, tapi sakali ngaladog aing tara mantog. Dengekeun besti. Lamun maneh ieu keur diomongkeun ku tatangga keun bae, eta mah cingcirining tatangga maneh boga panyakit hate. Tapi lamun maneh diomongkeun aku salembur, fix berarti maneh keur jadi selebritis di kampung maneh. Heuh. Tung keripik hai tulang bawang boga hate ulah sulit lamun ningali batur senang. Unur-unur dina batu nyion kopeah tina batok. Yeuh orang Sunda mah moal mundur kajeun maju. Moal keok samemeh dipacok. Pasti lobakeun mah duit, montong dilobakeun songong. Engke geus loba duit, kade sia ulah sombong. Paladageun. Mimiti angkat ka Ciamis, dugi-dugi ka Pangandaran. Ari tempo nambut meni amis, ai tempo ditagih maseaan. Paladageun. 10, 15 kabehna jadi salawe tegableg suluh tegableg beas salaki aing molor wae dor. Make dia ngomong sujud kamu menggonggong kamu ye dengekeun ari sia blekok. Emangna harga diri bisa ditukeran ku beas, emangna harga diri bisa ditukeran ku gehu jeung bala-bala peot ari sia ieu. Maka jeung nitah sujud nitah ngagonggong emang sia kawasa, emang sia raja ieu nu aya di alam dunia hakan tah sia ieu harga diri sia ge dek dikamanakeun nepikeun ka viral sa Indonesia nitah sujud jeung ngagonggong dadok taku sia. Gaya elit, ekonomi sulit, hutang pabolit, sadaya sia mah. Kata-kata hari ini, wanita yang benar-benar berkelas, wanita yang enggan merampas. Baladageun. Ngaranna ge jelema, osok poho kana mulang tarima. Lamun di mana keur loba harta, sok ulin ke mana-mana, ari tempo sangsara sok ngechat ka bestina nuju di mana. Baladageun.